tuh ari motor nu kitu alus kayak gigian. Ah, teresep. Alus kene motor metik. Naon motor metik babari teuing. Alus kene motor nu aya gigian. Motor nu aya gigian mah sieun. Make kudu sieun. Sieun kunaon? Sieun ngegel. Bruh. Terkadang cinta membuat kita sengsara, dan oleh cinta juga bisa membuat kita merana. Oleh karena itu, janganlah bermain petasan. Sok seri tara kasalaki. Sok seri tara kasalaki. Oh, sok. Kumaha? Umi. Hujan cailin. Lain, Naon atuh? nyateor. Bu. Mau kemana lari-lari? Mau lari dari kenyataan. Rek ngomekeun imah teh wiwin sareke rek di sisi jalan nananyakeun iraha kawin kos nu arek ngamodalan. Teh pangdamelkeun nu sok nganyuk baju hararese bayarna. Kapamanukan meuli keju aya mangbarna keur di WC. Sok resep nganyukan baju ari mayarna hararese. Selebeu. Sebutkan satu hal anu sok dianggap sepele ku salaki padahal maripuh. Kurus budak. Cek. Reka mana? Mereka ditutup. Eta we meuni buru-buru. Nyata buru-buru ya teh. Ari eta emas nu sakitu rimilna ka mana eueuh? Bawa dijual. Itu tadi jual ayam mas mah. Nah, atuh make teu dipake. Panak nyopot salah BLT. Hei. Marimar, domba Pak Udung ada yang mau? Hah? Masa iya? Iya, yang dipaok dombanya yang jalu, yang tanduknya rangaek. Yang itu kan yang kemarin tidak tulus dijual. Iya, sudah ditawar berapa juta itu kamari. Kalau udah dipaok ya lapor. Memangnya kapan kejadiannya? Tadi malam Marimar, di waktu Janari. Karunya sekali si Udung. Iya, sampai siang ini pun dia belum daang Marimar. Mungkin karena dia masih kesima. Bukan karena itu. Terus kenapa? Karena tadi pagi dia habis makan bubur 3 mangkok. Waduh sia. Cek, cuma abdi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari wah kemarin teh membantu. Jadi abdi mah nyamungan we. Lain, eta mah ongko hajatnya siga gede, tapi dah hareunana eueun eucreuk. Nya kumaha gitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni liat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caperang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna? Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. Hari karedokna? Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. Tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Ngajan sok ngorong oge. Pokona mah wadol teman nu masak teh teu baleng. Cek urang mah nya, tadi sakirana teu begug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan ece mah bantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi. Bruh. Dari mana? Habis dari sana tuh jual lekdut. Pas ada dangdutan kemarin tuh, aku kan sambil mulungan aqua. Lumayan dapat 8 kilo. Pantesan pulangnya gumah gembol. Ya nggak apa-apa tuh. Kan lumayan nyari seetik-etikeun. Tenang, nanti aku kasih buat beli es bonbon. Enggak mau es bonbon. Lah, maunya dibeliin apa tuh? Hayang tas branded.
Tas branded. Marimar. Aku saja tidak kabedag. Kalau kamu mau tas branded mah, tunggu ya. Akunya harus ke Spanyol dulu. Mau apa jig-jigan ke Spanyol? Mau nyapir. Lagian punya kahayang kok tidak kirim-kirim. Pengen tas branded. Kemarin artisnya nggak pantas ya pakai baju kayak gitu. Bajunya mereketeng-teng. Mana bujalnya kelihatan. Iya, wajahnya dosol lagi. Mungkin pas oroknya bujalnya itu nggak didempet pakai duit, makanya dosol. Udah jangan body shaming. Body shaming, Marimar, bukan body shaming. Sebelumnya ya, aku pernah ketemu tahu sama artis dangdut itu. Ketemu di mana? Ketemu di klinik. Waktu harita aku berobat sakit kaligata. Nah, kayaknya dia juga lagi berobat. Memang dia gering apa? Kayaknya sih habis cilaka. Soalnya lihat tuurnya itu luka-luka. Keundangan mau jam berapa? Sekarang yuk. Aku penasaran. Katanya pengantin lelakinya Kasep. Aku nggak mau indit ke undangan. Hor, kenapa? Aku belum move on. Pengantin lakinya mantan pacar aku. Bruh. Dibuang sayang. Udah jangan gitu. Jangan gitu. Udah ulah bos. Ulah bahaya tanana. Sudah. Body shaming. Dari mana saja kau, Marimar? Seharian ini aku menunggumu di sini. Sampai-sampai boolku sing siremen. Aku baru pulang di Bang Emok. Aku kan sudah peringatkan engkau, Marimar. Kenapa masih saja kau pergi ke Bang Emok? Aku terpaksa perkuso. Kau butuh duit, kenapa kau tidak bilang kepadaku? Kau goblok uang dari mana? Setidaknya, jika demi kau, aku bisa ngepet. Tidak. Kenapa? Sakit huntu. Biasa sajalah jawabnya. Gak usah nyengkot. Mau dicabut gak huntunya? Kalau mau, ayo diantar ke dokter huntu. Ayo. Tapi cuacanya panas sekali. Ya iyalah. Lihat matahari sakitu mencorongnya. Udah gitu, bangetku terasa rarengkeng. Kalau itu mah, banget kamu kurang pakai pelembab. Iya meren ya. Sebentar. Nah, kalau rarengkeng pakai ini aja. Kalau kamu rutin pakai itu, insya Allah muka kamu bakal lembab seperti bool orok. Ayo, katanya mau nyabut huntu. Gigimu yang depan aja, yang uget itu sudah nyungah-ngir begitu. Isukan sajalah. Mau nyoba setingker ini dulu. Bilang kayak dari tadi. Orang mau macul. Marimar, kenapa? Kok kayaknya lagi sedih gitu? Aku sedih karena diusir dari posyandu. Kok bisa diusir? Emang kamu mau ngapain ke posyandu? Mau imunisasi. Kamu kan tidak punya balita, Marimar. Imunisasi itu untuk budak letik. Lagi pula kamu kan sudah kolot. Kan kalau sudah kolot mah malika budak. Dibuang sayang. Karena diusir. Karena diusir pos ya aku Bruh. diusir karena posyandu. Karena dari imunisasi. Dimuni Imun. dimun. Tilu, malika dedek. Kan sudah kolot tuh. Udah tua mau
2, 3. Kan sudah Detik sarana. detiknya dia mau dimunasi. 3. Kan kalau Ayo ngom. 2, 3. masih kene. Marimar, betengku perih sekali. Rasanya aku butuh sesuatu untuk dihakan. Aku nggak punya apa-apa perbuso, hanya ada bolet pulanas. Waas sekali hidup ini. Coba kau nyiar hakanan ke warung. Dari mana aku gablek duit, Marimar? Cicilan mobil Pajero saja belum kubayar. Oh ngajuk Pajero. Tidak, baru niat. Untuk daang saja masih susah. Kok sudah berniat ingin nganjuk bahwan? Habis aku bosan pakai motor. Tanganku penuh dengan sasangalun. Hiduplah seadanya semampunya. Jangan maksakan diri. Kenapa? Jika tidak kata Eka, kamu bisa gelo. Tapi dalam hidup itu harus punya mimpi, Marimar. Harus punya kahaya. Bruh. Jangan hanya mimpi. Yang kau pikirkan, pikirkan juga si pejit. Jika terus-menerus mementingkan isi pejit, hidupku tidak akan ada kagablek. Ya sudah, jika itu maumu. Sepertinya aku harus pergi. Kemana? Ke rumahku akan kedatangan tamu. Siapa? Dulurmu? Bukan. Akan ada orang yang mau survei ke rumah. Soalnya aku nganjuk Ferrari. Dibuang sayang. Wah, udah dingin. Nama keding. 2, 3. Aku Di rumahku. 2, 3. para tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bu? Nuju ngadaweng we. Upami ngadaweng teh kudu bari nyanet atuh Ibu. Muhun ieu oge. Nuju ngantosan laleur euteup, teras dicapluk. Ah, si Ibu mah aya-aya wae. Iya, abdi teh bade naros perkawis sametan. Terus bade 7 bulan ning. Unggal ditaruh si Ibu mah ngan bulan hareup wae. Bulan hareup nu mana tuh Ibu? Atuh sabar heula we, Neng. Kamari teh tos aya niat rek dilunasan. Kan acisna kaanggo heula. Yang meser acuk saragam pikeun grup pengajian ibu-ibu. Badai pengajian ge meuni kudu nganggo acuk saragam atuh Ibu. Kawas pamain bola wae. Upami teu kitu, mungkin moal diajakan ka acara Mamah Dede. Yeuh Ibu, upami jalmi alim ngalunasan hutang. Yen mawat na teh moal dihampura ku Gusti Allah. Saurna hadis oge. Komodein mah alim ngalunasan hutang mah teh disebatna teh bangsat di akhirat teh. Ios dalami keneh kana maot ta oge. Hoyong pernah heula sareng BTS. Nah, ari si Ibu digawean si aku dewek. Aduh, eta sora sirit uncuing mending ngelak. Siga nama tina luhuran bumi Ibu. Ah, maknya Nyantos satu Bu, ari kitu mah. Abdi bade uih heula we ah. Kin ka dieu deui. Mangga Bu. asa bukti tarik atas sirit uncuing teh. Neng, adieu, laki lunasan ya.
lagi di jeung sia mah. Tuh, geus tuh. Hei, Bro. Duh, hujan banyak. Moal hujan. Baju jahitan heula cing, bisi hujan. Sakieu panasna. Mending jahitan heula cing, ngarah jongjon gara lagi digoge. Ah, haroream mah. Ya, sia mah dititah ku aing teh. Buru jahitan sakedeuk. Ih, aing mah. A few moments later. Meni lila jahitan baju sakitu oge. Ari sia meni lilakun. Lama, can angeus. Bruh. Ojek. Mohon Ibu. Mereka mana? Ih, meni hayang nyaho we kana urusan batur teh. Hor, kan Ibu terek ngojek lah ya. Oh, ada ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya nanya kumaha. Nya make motor atuh, nya make gerobak. Pan Ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana? Tadi geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali dateukeun cerita tadi. Malah kahot soblak wae. Pan abi mah teu apal Ibu tujuanana rek ka mana? Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana. Da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener. Arah boga tujuan. Teuing Ibu liur abi mah. Atuh make ngojek adi lieur mah. Kan butuh duit. Mas Ibu ngojek ge kan usahajeun dong ka abi. Ogot cenah butuh duit. Tapi malah nih teh ngojek ga batur. Teu Bu, teu butuh duit abi mah. Nah, atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, Rek nyaleng. pantesan we bala kamu nganterkeun abdi. Sok gregeteun da ari geus kieu teh. Sok hayang geura buru-buru menang milik. Narek naon gitu? Hayang ngalunasan cicilan motor sabulan deui. Duh, bisa adan. Kamana atuh meni buru-buru? Nyarek salat atuh. Meni buru-buru. Atuhnya engke we da karek adan. Nya era we atuh. Nah make kudu era. Ari ulang milik sok hayang buru-buru. Piraku ari waktuna salat dingke-engke. Mana Bu? Naon? Duit. Duit? Heueuh ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Pan mayar ongkos teh ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Si Ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ting Ibu geus. Teu penting eta mah. Atuh teh penting mah segala diomong-omong. Geus buru maradikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Ya teu bisa atuh Bu. Rek kana naon ngagesekna, kana kewe. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Tah, geuning. Tes di mana? Di mana? Mesti ditu tuh, ulin yang si Eis. Ngan ngablu we pagawean teh. Awewe mah nyangu, beberes naon di imah. Udah tepira, ulina oge sakodeng. Sae, ulin ti isuk ngeluk nyebutkeun sakedeung. Awas ya lamun daang di imah rasakeun. Heueuh, moal. Katempo we daang di imah rasakeun sia. Heueuh, moal dahar di imah urang mah. Rek di dapur. Bruh. Mana Bu? Naon? Duit. Duit? Heueuh ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Pan mayar ongkos teh ku duit meureun, lain ku daun. Emang bisa make daun? Si Ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ting Ibu geus. Teu penting eta mah. Atuh teh penting mah segala diomong-omong. Geus buru maradikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Ya teu bisa atuh Bu. Rek kana naon ngagesekna, kana kewe. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Ceu, geus boga naon keur bulan puasa? Kamari teh geus meuli beas 3 karung. Meuli mie 3 dus. Ari eta nyiapkeun naon? Abi mah nyiapkeun iman we supaya fokus kana ibadah. Lamun ada daharan.
Nya arek atuh. Meureun paeh lamun teu dadaharan mah. Nah atuh teh nyiapkan koreksi pojit. Teu boga duit sugan. Heeh. Tapi dah gampang duit mah benang ku nginyeum. Ari ngaranan puasa teh ce, urang terek ibadah. Lain sepati-pati ngosongan beteung. Mata kurang teh kudu fokus kana ibadah. Pokona mah ce, urang teh kudu ngajauhan sagala hal anu mantak ngabatalkeun kana puasa. Urang teh kudu puasa nahan hawa nafsu, puasa ngomongkeun batur. Pokona mah urang teh kudu puasa tina sagala hal anu matak jadi piomongkeun. Tah berarti nginjem duit ge ulah. Nah, ha? Kan sok matak jadi piomongeun. Ketika Marimar terkena virus. Kamu nanya. Mi, nempuan gunting kuku teu? Kamu nanya. Mi, air remote di mana? Kamu nanya. Bruh. Oh, muhun. Kudu ditaroskeun ka mamah atuh eta mah. Kin cobanya urang taroskeun heula. Mi, mamah ka mana? Kamu nanya. Mi. Nempuan kunci motor teu? Kamu nanya. Cek, Woi, rek ka mana, Cek? rek ke pasar. Rek naon ka pasar? Ya rek balanya tuh. Piraku rek ngoro bedul. Hei, balanya wae euy si Ece. Oh, da rek no deui atuh. Hari duit geus ngahunyud mah. Hei. Bang rek meuli baju lebaran si Ece mah. Ah, lain. Da meuli baju lebaran mau di pasar. Nah, ha? Mung bajuna sieun sarua jeung batur. Baju mah geus mesen we ceuk mah. Mesenna oge ka dispenser. Desainer meureun, lain dispenser. Heeh eta. Lain Ece asa geus lila tara ulin ka dieu. Tara milu ruang riung jeung nu di dieu. Anak puasa mah loba ruang riung. Nah, ha? Sieun batal lain puasa karena ngomongkeun batur. Ah, lain. Kunaon atuh? Sieun ngarijam duit ke lebaran. Boro marek nginyeum.